Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubihi katiluna rukun iman teh ngimankeun hate kana pirang-pirang kitab suci Allah. Kana pirang-pirang kitab suci nu diturunkeun ku Allah. Lapad kutub jama' tina kitab, mufradna mah kitab, jamana kutub, jama taksir. Oke, bakal kasamper dina jurumiyah ngaran jama taksir. Kumaha ari maksudna iman kana kitab? Maksudna iman kana kitab teh kieu. Urang ngayakinkeun hate yen eta pirang-pirang kitab suci teh eta kalamullah anu bangsa azali. Anu qadim, anu jumeneng kalawan zatna, anu jumeneng dina zatna Allah, anu bersih tina harap jeung sorak. Artina teu aya harapan, teu aya sorak. Eta kalamullah. Jadi urang ngaimankeun yen eta kitab-kitab suci teh sadayana oge kalamullah. Dawuhan Allah anu bangsa azali, ma qadim, jumeneng di zatna Allah, bersih tina harap jeung suara. Jeung sakabeh makna nu dikandung ku eta kalamullah eta bener. Teu aya anu salah jeung teu aya kontradiksi bahasa ayeuna. Mun bahasa kitabna mah tadafu. Jadi antara hiji jeung hiji deui teu aya kalawanan, teu aya tabrakan. Eta kitu hate teh kudu ngimankeun kitu yen sakabehna isi daripada eta kitabullah eta teh bener. Tur teu aya palawanan, teu aya silih, naon sebutna ceu urang mah silih bantah teu aya. Sehingga lamun tama aya saliwat jiga silih bantah, jiga silih tolak, jiga tubrukan, maka nu kudu dibenerkeun teh akal urangna keur memahami. Dina ieu mah kieu, dina nu hiji deui lain pam. Jika tabrakan isina teh tah lain kitab suci nu diomean, tapi akal urang keur memahaminya kudu diperbaiki deui. Mungkin akal urangna anu salah memahami. Ari jumlahna kitab-kitab suci nu diturunkeun ku Allah aya 100 suhuf jeung 4 kitab. Jadi 104. 100 suhuf teh lembaran ditambah 4 kitab. Rincianana kieu 50 suhuf dilungsurkeun ka Nabi Syith alaihi salam. 50 suhuf, 50 lembar, 50 suhuf lungsur ka Nabi Syith alaihi salam. 30 suhuf lungsur ka Nabi Idris alaihi salam. 10 suhuf ka Nabi Adam alaihi salam.
10 suhuf ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti geus 100 tanya. Terus kitab Taurat lungsur ka Nabi Musa alaihi salam. Zabur lungsur ka Nabi Dawud alaihi salam. Injil lungsur ka Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Al-Quran lungsur ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta rinciana. Itu cara iman kana kitab. Imankeun tentang isi-isina terus dari jumlahna. Teh nuhunkeun pendapat sebagian ulama nya ngarincina kitu. Mungkin aya nu beda nyangkel kasamper kitab aqaid lamun aya perbedaan di pendapat. Satuluyna ieu masih dina iman kana kitab. Urang kudu ngayakinkeun hate bahwa Al-Qur'an eta kitab suci terakhir nu diturunkeun ku Allah. Al-Qur'an kitab suci terakhir nu diturunkeun ku Allah. Aya termasuk iman kana kitab. Bagian daripada iman kana kitab suci teh urang ngaimankeun bahwa Al-Qur'an kitab suci terakhir nu diturunkeun ku Allah. Jadi moal aya deui kitab suci nu diturunkeun sabada Al-Qur'an. Cehan itu. Tah cehan. Jadi moal aya deui kitab suci nu diturunkeun sabada Al-Qur'an. Terus isina Al-Qur'an eta mencakup kana sakabeh isi kitab suci nu samemehna. Isina Al-Qur'an eta mencakup kana sakabeh isi kitab suci nu samemehna. Jadi usi daripada Injil, Zabur, Taurat jeung suhuf-suhuf nu samemehna secara isina eta geus dikandung ku Al-Qur'an, aya dina Al-Qur'an. Bahwa hukum-hukum ieu teh baheula pernah aya dina anu pernah na Qur'an teh geus dijelaskeun deui. Bahkan aya tamahna nu baheula henteu pernah dicaritakeun dina kitab-kitab suci nu sabelumna, Allah teu ngalungsurkeun kana eta aturan dina Al-Qur'an diayahkeun. Sehingga urang nya teu kudu naon ya? Teu kudu maksakeun hayang mempelajari Taurat, Injil, Zabur nepi ka detil gitu. Karena orang meyakini bahwa isi daripada kitab-kitab suci nu sebelumna eta geus dimuat deui dina Al-Qur'an. Meskipun redaksina beda. Teras masih dina urusan Al-Qur'an. Jeung urang ngaimankeun bahwa Al-Qur'an dijaga tina penyelewengan nepi ka kiamat. Dijaga tina penyelewengan nepi ka kiamat. Karena Allah geus dadawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi orang teh wajib ngaimankeun bahwa eusina Al-Qur'an ti mulai lungsur sampai ke kiamat moal aya perubahan, penyelewengan. Moal aya anu bisa ngarobah najan sahur ima ku cara nambahan atau ngaleungitkeun.
kumaha di kitab suci nu sebelum Al-Qur'an eta mah teu aya jaminan. Jadi sikapna urang kumaha kana Injil nu aya ayeuna, Taurat nu aya ayeuna, Zabur nu aya da keneh naga ngaranna mah mizmar disebutna mizmar Daud. Atau mungkin suhuf-suhuf Nabi anu salianti kitab nu bieu. Sikap urang ngankur kudu nekadkeun kitu. Mungkin sawarehna aya anu kalamullah keneh, sawarehna aya anu geus perubahan jelema. Mun urang teu bisa ngayakinkeun ayat nu mana nu masih kalamullah, mana nu meunang jelema. Karena Allah teu ngajamin keaslian kitab anu salianti Quran. Da ceuk Allah na Al-Qur'an. Saur Allah dina Al-Qur'an, di antara kelakuan orang-orang Bani Israel adalah yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Masuk ngarobah-robah kalimah-kalimah kitab suci. Artinya kadang wani mindahkeun hiji ayat atau mengurangi atau ngabuang bahkan sesuai kepentingan haliah kaduniaanana. Eta cek Allah. Jadi kitab-kitab suci anu sebelum Quran mah memang fakta sejarah ge nyebutkeun geus banyak terjadi perubahan. Tah Al-Qur'an mah Allah ngajamin dugi ka kiamat ge dugi ka engke nepi kana waktuna Al-Qur'an diangkat dieuweuhkeun tetep bakal kajaga keaslianana. Tos sementara sakitu heula. Dangke meureun panjang nama kumaha ye nu tadi teh tentang eta kalamullah teh teu aya harap teu aya sora geuning buktina Al-Qur'an ge aya tulisanana. Lamun dibaca kadenge sora nu macana kumaha eta maksudna engke disalurkeunana jeung pembahasan sifat kalam dina aqaid gitu. Geus ayeuna kaopat rukun iman teh wa rusulihi, iman ka pirang-pirang nabi jeung rasul Allah. Kia termasuk keimanan anu jadi dasar lain cabang deui pokok ya asuk iman ka para rasul. Heulaanan aya lafaz rusul teh jamak tina rasul, mufradna mah rasul make waw. Rasulun jamakna rusul. Naon aya ngaran rasul? Rasul teh nabi nu diparentah kudu tabligh. Tegasna nepikeun wahyu nu katampi ku anjeunna. Nabi nu diparentah kudu tabligh tegasna nyampaikeun wahyu ti Allah nu katampi ku aranjeunna. Lamun anu teu diparentah tabligh nabi ungkul ngaranna. Ngan lamun aya anu diparentah tabligh tah eta jadi rasul. Sehingga meureun kieu ngomongna teh bahwa setiap rasul eta nabi pasti. Ngan henteu sakabeh nabi diangkat jadi rasul gitu. Nya padahal ngaran rasul teh nabi nu diparentah tabligh. Berarti lamun nabi nu teu diparentah tabligh teu disebut rasul, nabi unggul. Ai ngaran nabi kamari geus dina muqaddimah ketika ngabahas kata nabiyin, tah eta arti nabi tingali deui. Sahan disebut nabi. Tah engke tina sakian nabi aya nu diparentah kudu tabligh hardan tabligh dan nepikeun eta wahyu lain diamalkeun ku nyalira wungkul. Tapi kudu ditepikeun ka umat. Tah mangka eta disebutna rasul. Sehingga ngomongna urang setiap rasul pasti nabi. Ngan henteu sakabeh nabi diangkat jadi rasul. Ulah teu paham. Manya ngagilahkeun ngomong sakitu. Berat. Ai artina iman ka para rasul kumaha? Artina iman ka para rasul teh kieu. Urang meyakini hate, meyakini ulah mangmang
bahwa Allah ngangkat rasul-rasul di antara manusia pilihan, berarti manusia atau rasul. Bahwa Allah ngangkat rasul-rasul di antara manusia-manusia nu dipilih ku Allah pikeun dakwah ka makhluk-makhluk, pikeun dakwah ka makhluk-makhluk manusia jeung jin makhluk dunya, supaya nuduhkeun eta makhluk kana jalan ka Allah. Oge ngajelaskeun carana mapai kahirupan jeung ngajelaskeun tempat kembali eta makhluk-makhluk. Ya urang teh wajib ngaimankeun kitu yen Allah teh ngangkat rasul-rasul anu ditugaskeun pikeun mapagahan, ja urang mah dakwah-dakwah. Ngajak mapagahan makhluk-makhluk supaya nyahoeun ka Allah. Jeung supaya nyontoan carana ngabakti ka Allah ngarah salamet hirupna di dunia jeung di tempat kembali. Terus Allah memperkuat eta para rasul ku pirang-pirang mukjizat. Jadi sebagian rasul aya nu ku Allah dakwahna teh diperkuat ku rupa-rupa mukjizat. Adi mukjizat teh perkara luar biasa. Mukjizat teh perkara luar biasa nu terjadi di para nabi anu fungsina keur memperkuat dakwah. Eta mukjizat ngaranna. Seperti di antarana Nabi Musa alaihi salam, tongkat Nabi sarobah jadi orai. Terus deui pananganana ketika diasupkeun kana kelek dicabut deui jadi bercahaya urung. Atawa seperti Nabi Isa alaihi salam bisa ngahirupkeun maut. Anda teh luar biasa. Biasana mah teu kitu. Atawa seperti Nabi Soleh alaihi salam, Allah dibere onta anu kaluarna tina batu. Jadi eueuh inungan. Rojol tina batu anak onta. Jeung banyak deui lah rasul jeung nabi anu ku Allah dipaparinan khariqul adat, keluar biasaan anu fungsina teh keur memperkuat dakwah, maka disebutlah mukjizat. Tina ajaza yu'jizu i'jazan mu'jizun. Mu'jizun teh anu matak ngalemahkeun kana tantangan ti jelema-jelema anu nantang gitu kana eta dakwah. Ya seperti tukang-tukang sihir Firaun nu nantang kana dakwahna Nabi Musa alaihi salam. Nepi ka dianggap Nabi Musa teh hanya seorang tukang sihir, diadukeun tak eleh tukang-tukang sihir. Terus Nabi urang sallallahu alaihi wasallam, kami ku Allah padan mukjizat seueur. Tak eta teh fungsina mukjizat anu ku Allah dibikeun ka para nabi teh keur memperkuat dakwah. Jadi hubunganana jeung kepentingan dakwah lain keur kaheureuyan. Sehingga henteu bisa eta mukjizat teh digurukeun atawa engkena dipapagahkeun dimuridkeun deui teu bisa. Da eta mah semata-mata pamere ti Allah taala. Mun bahasa urang mah eta mah urusanana jeung studi langit, jadi itu layak teu waktu eta dibere anu. Matak henteu bulak-balik kajadianna aya mukjizat henteu hayu pulang anting ke kitonan. Terus ngomong-ngomong ngeunaan luar biasa, engke kumaha lamun salian ti nabi sarua boga keluar biasaan. Tah engke ditingali jelemana. Lamun jelema mukmin anu saleh, anu takwa, haye gue ngalaman hal anu luar biasa, tah nu kitu disebutna karomah. Seperti kisah-kisah para wali, aya hal-hal luar biasa nu terjadi dina dirina eta para wali. Nah, eta disebutna karomah. Para wali nya para ulama.
Banyak ulama-ulama gitu. Model nyusun kitab kadang-kadang secara pemikiran akal mah asa aneh. Waktu sakit itu bisa angus nyelesaikan tulisan misalnya sebanyak itu. Nah, berarti itu luar biasa, itu karomah. Atau termasuk karomah itu misalnya kuat nyelesaikan pagawean atau dawam ngalaksanakan pagawean kawas gitu. Anu umumna jelema sama kuateun, eta mah kuateunna eta karomah. Jadi karomahnya itu berarti kudu hiber wae ente. Seperti kuatna nanggung gering puluhan tahun misalnya. Kawa sebagian wali anu puluhan tahun gering tanpa aya mengeluh pan eta teh umumna jelema mah karek 2-3 poe geus ngeluh. Kuatna kawas kitu pan aheng. Kharikul adat luar biasa eta karomah. Nah, terus ayeuna kumaha lamun karomah teh terjadina di jelema mukmin tapi tukang doraka fasik atawa di jelema kafir. Tah nu kitu mah dua kemungkinan. Lamun tina hasil proses disebutna sihir, proses ngala gitu. Proses usaha yang bisa kitu eta disebutna sihir. Kade sihir termasuk dosa gede, sok ngurus sihir. Lah hayang-hayang ting aneh dan naon. Yang bisa ngapung, yang bisa lempang luhureun cai kumaha parupa. Coba. Tas sihir. Nya termasuk jelema kafir kan loba anu bisa ngapung. Terus eta teh nu ngarsakeunana saha? Balik deui engke ka hareup bakal kasabit dina bab qada. Nu ngarsakeun tetep Allah. Eta jelema minta kitu ka Allah dicumpona. Pan eta teh kafir atawa jelema tukang doraka. Itulah disebutna istidraj. Disungkun ku Allah pamentana teh cumponan we terus. Supaya engkena tambah-tambah siksa ka eta jelema. Semakin dicumponan kahayang tapi semakin jauh tina perjalanan Allah, maka engkena semakin gede siksaan ka eta jelema. Istidraj ngaranna. Tah kitu heulana dina masalah aneh gitu nya, masalah hal aneh. Tah lamun di para nabi mah disebutna mukjizat nu kitu. Terus deui di antarana iman kapal rasul teh urang kudu nekadkeun bahwa eta para rasul sadayana maksum tegasna diraksa tina migawe dosa leutik maupun dosa gede. Diraksa tina migawe dosa leutik maupun dosa gede. Jadi moal aya hiji nabi atawa rasul anu ngalakukeun dosa. Bahkan aya disebut diraksa mah hayang oge henteu. Jadi moal aya rasul anu ngagerentes dek migawe dosa. Eta disebutna maksum, dijaga. Ojong urang kudu nekadkeun sadayana para rasul teh bener. Sifatna jujur, moal aya nu bohong. Oge aranjeuna ngadugikeun sakabeh nu diparentah ku Allah kudu didugikeun. Moal anu disumputkeun. Jeung wajib urang kudu ngamuliakeun kasadayana rasul teu meunang ngawilah-wilah. Artina ngawilah-wilah teh kanu ieu ngamuliakeun, kanu ieu mah da lain tina bangsana teh ngamuliakeun. Nah, contohna seperti kelakuan orang-orang Bani Israil. Da orang-orang Bani Israil mah ngaku para rasul teh anu ti bangsa Bani Israil deui. Nu lain ti bangsa Bani Israil teu diaku, ta umat Islam teh meunang. Da umat Islam geus boga patokan la nufarriqu baina ahadim mir Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Urang mah teu rek ngabeda-beda antara salah sahiji di antara rasul-rasul Allah. Eta komitmen umat Islam la nufarriqu pannun.
lanu pariku ora ngabeda-beda ingsun sadaya teh ma'asyiral muslimin. Jadi sikap orang Islam mah teu meunang ngabeda-beda antara para rasul. Artina ngabeda-beda teh kabeh urang ditekadkeun anjeunna jalmi-jalmi marulia. Adapun tingkatan kamuliaanna nya eta mah da Allah oge geus nentukeun na Al-Qur'an bahwa saur Allah sebagian ku kami diluhurkeun ngunggulan sebagian nu sejen. Nah dina surat Al-Baqarah keneh tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Inilah rasul-rasul faddalna ba'dahum ala ba'd, kami ngunggulkeun sebagian ala ba'din ngunggulan sebagian saja. Artina ai pelebah tingkatan kamuliaan mah nyaeta mah Allah ku anjeun tos ningkat-ningkat nu ieu lebih luhur. Ngan secara umumna urang kudu nekankeun sadayana oge eta teh jalmi-jalmi anu mulia, urang wajib ngagungkeunana, teu meunang aya anu direndahkeun salah sahiji. Sabaraha hiji ari jumlahna rasul. Ai jumlah rasul teh ceuk sakaol 313. Aya deui nu nyebut 314. Aya nu nyebut 315. Jadi aya 3 pendapat jumlahna rasul. Aya jumlahna nabi nu diangkat jadi nabi 124.000 ceuk sakaol. Ceuk sakaol lima kamari sabaraha? Oh deui nya dina pembahasan nabiyin itu kan 160.000 nya sakaol. Qaul Imam Rafi'i. Ai nabi mah sebenarnya mah teu ditulis deui gara di tukang teh geus nya nabi. Nah, ada jelema meureun poho. Teu kasih war ngapalkeun teh loba teuing. Bapak bulit yang kudu ulin yang naon dan tamun eta nuntut dipicieun mah moal loba teuing. Ngan anu wajib urang iman secara tafsil, artinya tafsil teh hiji-hijina hanya 25. Karena eta dicantumkeun dina Al-Qur'an namina. Jadi ari anu 313 mah henteu wajib iman secara tafsil nami hiji-hijina. Cukup urang mengimani bahwa Allah ngangkat 313 rasul. Sepanjang sejarah ti Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, ayat 313 lalaki anu dipilih ku Allah jadi rasul. Tina jumlah 124.000 anu diangkat jadi nabi. Anu dibere kamuliaan jadi nabi sakitu 10.000, tah tina sakitu 10.000 teh anu diangkat jadi rasul, dibere tugas tabligh. Ya kieu we atuh aya nama gambaranna. Panu jadi santri teh dina hiji generasi ge aya nyampe 30 orang, 40 orang. Anu dipilih cina bisa deui nepikeun ka batur mungkin 2, 3, 4. Nu sajana mah cukup ngamalkeun manehanana, mampu keur ngamalkeun keur sapribadi manehanana. Alhamdulillah. Tah kitu baheula oge nabi mah cukup narima wahyu ti Allah amalkeun ku anjeunna. Nabi tangke tina sekian nabi aya anu dipilih ti saja bari amalkeun ku sorakan tapikeun ka batur, itulah disebutnya rasul. Kan aya artina rasul teh terjemahna mah duta, utusan. Duta ti Allah keur papada makhluk. Anu wajib diimankan secara rinci mah hanya 25 orang. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Anu nyebutkeun Uzair, anu nyebutkeun aya Zulkifli, Isa, jeung Nabi Muhammad shalawatullahi wasallamuhu alaihim ajmain. Tah sakitu. Tah tina 25 dipilih deui tingkat rasul teh nu mulia teh aya nu disebutkeun ulul azmi. Nah itulah
rasul yang paling mulia anu asup kana kelas ulul azmi. Ari ulu teh nu bararoga, ari azmi kasobaran anu tinggi. Jadi aya beberapa rasul anu boga kasobaran leuwih ti nu sejen. Dina raga dakwah teh. Jumlahna 5 rasul ulul azmi teh. Kahiji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, 3 Nabi Musa alaihi salam, 4 Isa alaihi salam, 5 Nuh alaihi salam. Kade poho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, kade urutanana. Nah make kudu bener urutanana sabab kamuliaan eta ulul azmi ge sesuai urutanna Nabi. Pangluhurna pisan Nabi Muhammad. Terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Nuh. Eta ulul azmi. Jadi kieu meureun ka teh urang teh dina ngimankeun kana darajat kaluhuran jelema makhluk. Ang utama-utamana makhluk teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ka Nabi Ibrahim, turun ka Nabi Musa, turun ka Nabi Isa, turun ka Nabi Nuh, turun ka Rasul anu sejen, sakakarina Rasul. Tidinya turun ka sakakarina Nabi. Artinya para Nabi. Tidinya kakarek turun ka rijalul malaikat. Malaikat nu 10 tah. Nu 4 utamana terus nu 10 nu wajib dikanyahokeun. Turun ka saenggeus rijal malaikat, tidinya turun ka generasi sahabat. Utamana jelema teh. Sahabat oge sesuai tertiban dina khalifahna. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tidinya turun ka anu genep deui, anu genep anu kaasup kana 10 anu geus disebut bakal ka surga keur jero meunang keneh. Tidinya turun ka jalma-jalma anu ikut perang Badar. Tuluy turun ka anu ikut kana perang Uhud. Tuluy turun deui ka jalma-jalma anu ngahadiran baiatur ridwan. Tuluy turun ka saumumna para sahabat. Tuluy turun ka umumna para tabi'in. Tuluy turun ka umumna atba'ut tabi'in tah tidinya mah jeglog. Nu ieu leuwih mila. Jadi lamun ningali jarak antara jelema biasa kaos urang jeung Kangjeng Nabi, wah teuing sabaraha ribu tingkat. Tapi sok aya we anu rarasaanna teh asa sarua nepi ka mung make saya dieu Muhammad we cenah. Tos si bebel. Teu gaduh kekenyo teu ngarti kana tingkatan. Nya Kangjeng Nabi jeung urang teh pelabar disebut jelema mah sami jelema. Tapi perbedaan kajelemaan Kangjeng Nabi jeung Nabi nu sejen oge ka selang jauh aya jarak. Perbedaan kajelemaanna Kangjeng Nabi jeung nabi-nabi sejen wah beda jarak. Ka selang heula ku Nabi ulul azmi nu ieu. Selang ku Rasul. Orang teh wajib di antara cabang ngimankeun ka para rasul teh urang kudu ngimankeun bahwa pangutama-utamana nabi jeung rasul, bahkan pangutama-utamana makhluk teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu kitu cacat iman urang ka para rasul. Terusnya kantun engke urang kudu nganyahokeun sifat-sifat di para rasul. Oke eta mah dina ilmu aqaid bae. Jadi asup deui engke mah kana rukun iman we nu kalima yakni iman kana yaumil akhir. Wallahu a'lam.